Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul ditinggal istri gara-gara main FB Pro nya. Ki geningan bisa ninggalkeun kitu si istri Ki, nya teu bisa kumaha atuh. Ayeuna manehna main FB Pro. Main FB Pro na nyieun kontenna jeung awewe wae nya, nga-review awewe mesra-mesraan ya. Mengundang naon? Mengundang supaya penontonna loba. Sing horeng teu kapikiran boboraah loba nu aya pamajikan ninggalkeun akibat sering kabakar hatena. Panas, panas hatena nya. Akibatna naon? Manehna penuh penyesalan aing gara-gara nyieun konten Jack cenah karekanna teh. Emang kunaon Ki? Aranna teh si Kiki nya. Aduh, ampun pusing, 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 pusing. Nyieun konten aing mesra wae settingan pamajikan aing panas Ki. Kiki jeung Kiki nya aranna. Eta panggilanna Jack nu aranna Kiki teh. Jadi kieu Jack, aing nyieunnan we konten emang mesra wae padahal settingan. Aya aturan jeung temen nu ti heula pamajikan aing nempueun, temen pamajikan aing dijieunkeun konten seolah-olah pacaran ngeprank itu ieu. Pamajikan aing geus teu kuateun. Maneh mah poho cenah, lupa segalanya. Main we FB Pro ka pamajikan kurang perhatian. Selama maneh main FB Pro wae akhirna pamajikan balik ka Sukabumi ka indungna. Tungtungna naon? Bangga di dinya. Kudu nyusulan deui mendingan mun boga duit, lamun teu boga duit kan mentok. Bener teu?